Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang danguri sareng simkuring Mang Nanangnya. Urang ngadongeng ye, Mang bade nyandak tejar carios anu enggal nyaeta Anak Guludug. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyali rasok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kan dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin, dilalancarekeun sagala rupinanya tong hilap dirojong, ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados teu nyangkolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun kumaha ieu carita Anak Guludug teh nya. Sok paparayun sadayana. Kayaan peuting eta mah beda ti sasarina. Ting kunaon? Mega hideung mani ngadingding kanel bulan daek nebongan. Angin mani tarik ngagelebuk. Nebak kana tetangkalan pating pelenoy dauna pating arulang. Kocapkeun di hiji imah leutik tina bilik nu aya di lembur Cibangkong. Ari eta lembur Cibangkong teh aya di sisieun Gunung Karang Kembang. Caturkeun di jero eta imah teh ngagoler saurang awewe anu keur nahan kanyeri. Beuteungna geus menayang kawasna baya mah arek ngajuru. Ari eta awewe teh tayalian di Biruk Mini. Najan umurna geus hanteung ora diparengkeun Biruk Mini teh kakandungan kakolotnakeun. Bisa disebut hiji kaanehan atuh. Lantaran salila-lila Biruk Mini teh hanteu boga budak. Tapi kiwari manggis kakandungan malahan manggis bulan alageun ngan baik kajana teh mani mata keribu. Pugoy atuh Mang Darma salakina teh mani hariwangeun. Keur mah kayaan di luar teh mata pikasieun jeung pikakeungeun. Aduh, Akang. Aduh, ieu utun inji teh guguri jalan kieu teh daek cicing. Mani seueur jeung nyeri. Aduh. Tahan Nyai, kan Akang sakedeung di arek ini, arek neang paraji. Alah, bete ku hanteu, rek ngalahirkeun jabak kajaan di luar pikasieun jeung pikangeun kieu. Alah jeung eta teh kadenge, saramani pating galeger pating jalegur, rek hujan kitu. Nya Kang tapi geus teu kuat kumaha lamun abi teh kabarosotan. Gancang ka itu susulan mah paraji. Alah, Nu bener teh Nyi, arek ngising, arek ngajuru. Bet hitut caga rupa, ini bau deh euy. Akang, ugo geus teu kuat ieu, geus sagala karasa ieu teh. Gancang susulan ka itu paraji gancang susulan. Anya kadagon sakedeung atuh. Basa kakaraoge Mang Darma cengkat. Gelagar kadenge suara Guludug mani tarik kenaker malahan mah aya cahaya anu nyamber kana beuteung Biruk Mini. Ari anu nyambar kana eta beuteung teh tayalian di gelap malahan mah eta gelap teh katempot torolongan di jero imah. Geus kitu mah les ngiles asup kana jero beuteung Biruk Mini. Pugoe atuh pikeun Mang Darma jeung Biruk Mini teh mani kaget nu lain dikira keur maruas ngadenge suara Guludug anu kacida tarikna. Jeung deui nyaksian kajadian anu aneh luar biasa. Dina kayaan kitu, geleger kadenge suara Guludug patutur-tutur. Gelap pating baranyai, bareng jeung eta kadenge suara orok anu gogoaran dayohna bae. Bareng jeung ngabaledugna suara Guludug, utun inji anu aya dina jero beuteung Biruk Mini teh geus medal ka alam bawanangan. Goar kadenge suara orok teh ceurik mani tarikeun naker. Kasieun kakeung kakaget teh kaganti ku rasa kabunga. Beuki tarik suara orok di luar ge beuki tarik atuh. Kayaan mani leuwih pikakeungeun jeung pikasieunun. Suara Guludug anu pating beledug, gelap anu pating baranyai teh kawas anu ngabageakeun we.
Alah akang, anak kurang tengges lahir. Eleh, lalaki gening. Aduh, nyai. Eleh, ujang ieu bapak ye. Disangka hidup teh kudu di parajian. Alah, geuning tuh. Budak teh. Leuh, jiga geus awas nyai. Tingali, jempe ayeuna mah teu ceurik. Bener we kiwari mah budak teh cempling han teu ceurik ukur culang cileung we merhatikeun ka indung babana. Bareng jeung repena sora eta budak kayaan di luar ge kiwari mah geus cempe we geus teu kadenge sora guludug anu pating jelegur. Ukur kadenge sora jangkrik cih-cir ciang-ciang jeung cerit cangkas anu reang disarada jeung pada baturna. Kaayaan alam ge kiwari mah geus teu pikasieun jeung hanteu pikakeungeun. Malahan lamun ditempo ka langit kiwari mah meni lenglang, bulan katempo mani mabra caang. Kaayaan anu teu kaharati, kaayaan anu memang aneh. Kang gancang susulan mah paraji. Ieu budak teh kapan kudu diurusanan ieu. Nya, keun atuh daguan sakedeung. Ayeuna mah hadak di luar ge geus teu pikasieun. Akang rek nyusulan mah paraji. Mang Darma teh kuda kitu we nyusulan mah paraji kabeneran di eta lembur teh aya paraji anu geus biasa dipendaan tulung. Nyata mah indeung. Teu kacaturkeun di calana Mang Darma teh geus tepi ka imahna mah indeung. Laju we atuh dibejakeun ka mah indeung teh lamun pamajikanna teh geus ngalahirekeun, geus ngajuru kalawan salamet. Ngan bae kudu diurusanan, barang ditanya teh nasa cenah nu marajiana teh. Atuh dibejakeun we ku Mang Darma teh. Eta orok teh cenah kaluar sorangan, dibantuan ku guludug. Malahan mah kajadian aneh teh dicaritakeun we ka mah indeung bugu we atuh mah indeung teh mani kaget, mani molohok mata simeuteun. Can percaya kana caritaan eta Mang Darma. Nah anu benar ujang kumaha ieu teh? Nah si nyai teh di parajian ku guludug gitu. Banyak itu teh salah mah puguh aduh. Teu kaharti kapan satadina mah rek nyusulan emak. Kan kakadang oge nangtung. Nah atuh ari geleger teh sora guludug. Pating geleger pating jelegur, pating baledug. Nepikeun aya gelap anu asup ka jero imah. Bari jeung tetolongan we jiga anak hayam geus kitu masuk kana jero beuteung pamajikan. Bareng jeung eta atuh ari geleger dewe sora guludug. Borojol. Orok teh geus kaluar kalawan salamet bari jeung aneh. Tanggeus balina teh geus meunang neuk-teuk. Atuh aneh kitu mah Ujang. Nya hayu we urang pariksa ka itu. Mae jadi penasaran. Pokoknya tadi mah ge nyaksian kejadian alam teh manika tidak pikasieun jeung pikakeungeunana mamah jempot we nahnapeun kolong ranjang gitu tah. Da sieun kabentar gelap. Nya ayo mah. Urang buktikeun we puguh ge aneh. Aheng ieu mah. Atuh duana nanti kurang giro we. Lembang gagancangan, hayang gancang tepi kanu dituju. Teu kacaturkeun di calana mah indeung teh kiwari geus aya di imahna Mang Darma. Alah ambuing nyawe ieu jabang bayi teh geus ngagebrol kalawan salamet. Teu kudu di parajian. Nya ieu mah kari ngurusanan geuningan. Gancang ka itu ujang nah heureuy cai. Nya mangga mah. Koloyong Mang Darma mah atuh ka dapur laju we manehna teh nah heureuy cai. Sedengkeun ari mah indeung mah merhatikeun eta si jabang bayi. Nah kumaha tadi kejadian nu sabenerna teh Nyai? Nya mah abi ge teh kaget puguh ge. Tadi teh sabot si akang rek nyusulan emak kaburu ngagebrol da eta tuh. Ting kunaon dak dumadak aya guludug anu asup ka jero imah. Malahan mah teu karasa utun inji teh kaluar sorangan we kitu mah. Jadi kitu kutan teh nya anak kitu mah bener atuh ceuk si Ujang cenah. Di parajian ku guludug. Pokona ieu kejadian teh aneh bin ajaib Nyai. Sadira emak kitu nyuhun hulu. Kakara euting aya kejadian jiga kieu mah. Nya mah aneh puguh oge. Keur mah abi teh kapan ngajuru teh geus kakolotnakeun kieu. Tulayana kawir-wir aya kejadian serupa kieu nah moal naon kitu emak. Urang sanggakeun we ka karasan Maha Kawasa mudah-mudahan sing salamet di tang tayungan sararea. Meureunan aya kejadian kieu ge aya hiji maksud anu tangtu. Urang teh kudu nyaksian tanda-tanda keagungan pangeran. Nya mangan abi mah hariwang inggis aya kejadian nu tipi hareup. Inggis aya mamalana. Sing tenang we Nyai ulah sieun. Tuh, si Ujang geus mawa cai panas ieu budak kumaha rek di langsung di mandian. Arek di badong hieu ya Ujang. Yap, ya Kak mah urang ibak ieu.
Si Jabang bayi teh langsung we atuh dipangku kuma paraji. Geus kitu mah dibersihan sakuma biasa. Geus meunang ngamandian malaju di bedong. Orok teh cicing. Ngahep-hep we bari panonna teh maratikeun ka paraji belengeh seuri. Puguh we atuh mah indeung teh maning ngajeng ngohop lantaran kapan orok teh cenah kakara oge atuh kebrol. Nah jika anu geus awas bari jeung geus loba lelewah. Ujang. Ih, geuning geus jiga nu geus awas ka emak ye. Bet surak seuri sagala rupa leuh. Aneh bener ieu budak teh aneh. Aneh bin ajaib. Malahan maya kumatak heran atuh. Eta orok anu geus meunang ngabedong teh mani roroesan. Nah, ieu teh mani teu daek cicing Ujang. Mung di bedong si Ujang teh hei. Nang ning nang. Aleuh. Meureun mung di bedong ieu Ujang tingali. Alah nya mak. Mung di bedong geus atuh udar laanan we tah. Keun bae tah leungeunna mah ulah di pakutet lah. Meureun hayang roroesan. Nya atuh urang buka we sina leungeunna ulah roroesan ieu. Sabada bedongna dibuka leungeunna han teu dibakutet. Teh laki bari mah cicing han teu roroesan. Malahan malengeun katuhuna teh diasong-asong ka maparaji. Eueuh nah arek masihan naon atuh Ujang teh. Teu panangan diasong-asong ka emak. Mbak, ekok. Cek mah indeung hade teh bari ngaheureuyan eta budak. Geus kitu mah leungeun orok teh dicekel. Laju diilikan gebeg atuh mani reuwas. Da eta mani karasa ngarenyed. Alah, nah ieu teh mani ngarenyed kieu Ujang. Nah aneh leungeun teh. Aduh, mah mani reuwas ieu. Balengeh deui we eta orok teh seuri ka si maparaji. Bari jeung nembong-nembongkeun di leungeun katuhuna. Barang leungeun anu dikepeulkeun dibukakeun teh breh ka tembok. Dina dampaleungeunna teh aya tapak gelap mani ngarambat atuh ciga akar. Puguh we atuh mah indeung teh beuki colohok kaget. Aduh, geuning eta tandana leungeun ge tiga tanda gelap Ujang tingali ieu. Kumaha katarakat sidikeun. Paingan diasong-asong teh hayang nembongkeun ieu. Aya tanda naon mak? Ih, tingali Ujang tingali tuh. Tah, tanda gelap ieu mah. Tiga akar tingali beuring ngaramat. Garis lampaleungeunna ge beda jeung urang tuh. Alah nya mak. Beda geuningannya lah. Mana naon kitu ieu teh? Nu kating Ujang nya mana naon beureunan. Pasti aya hubungan jeung kejadian tadi ieu mah. Ya mudah-mudahan we eueuh naon ieu budak teh. Kan matak aneh buku ge bieu basa kumaha leungeunna dilecekal. Mending ngarenyed Ujang. Mending nepikeun ka ngajenghakan kelek. Alah nu bener mak. Ih, bisi teu percaya masok tah leungeun katuhuna ku Ujang cekel. Cikan dah. Cikan urang buktikeun ku kuring mak. Mang Dara mah jadi penasaran gep atuh leungeun orok teh dicekelna atuh ari gurubug Mang Dara mah mani ngagurubug. Alah bener mak. Ngarenyed geuningan. Ih, puguh ge ngarenyed Ujang. Ieu budak teh boga keanehan. Tapi mudah-mudahan we moal jadi matak, moal jadi mamala. Ya mudah-mudahan we atuh mak. Tapi jadi hari uang ningali kieu mah yeuh. Nya mana hamana naon kitu. Ih, sing yakin kana karasa mah kawasa. Sapira aku atuh jadi matak. Kan bae urang teh ulah gagabah yeuh. Pokona leungeun katuhuna ulah dicekel. Aya kekuatan dina leungeun katuhuna teh. Nya jika kekuatan gelap we kitu. Anya mah lah. Mudah-mudahan we mana naon hei. Hei Ujang, atuh diragap teh ulah ngarenyed yeuh. Bapak teh da hari uang ningali kitu mah. Ceuk Mang Dara cacarita we ditujukeun ka anakna. Eta orok teh kawas anu ngareti. Geus kitu mah ngasong-ngasong di leungeun katuhuna atuh ka Mang Dara mah. Eueuh Ujang, tingali orok teh ngasongkeun leungeun ka Ujang. Eueuh nya euy. Nah yang diragap ku deui ku kuring kitu mah. Pecakan we sok karagap deh Ujang. Beureunan bieu geus diomongan teh diasong-asong sugan we ayeuna mah henteu ngarenyed. Nya cikan mah lah. Urang ngaragap Jang. Ulah ngarenyednya da bapak teh sieun atuh ningali kitu mah Jang. Sieun Ujang teh jadi mamala pikeun balarea. Cikan ku bapak urang cekel ulah ngarenyed, ngarah bapak regreg yeuh. Leungeun orok teh laju we dicekel deui ku Mang Dara mah. Aneh bin ajaib kiwari mah geus henteu ngarenyed. Bari jeung katempo orok teh atur roesan bangun anu atoh. Hayang dipangku ku Mang Dara mah. Mang Dara mah oge atuh meuni bunga lantaran teh geuningan. Kiwari mah leungeun eta orok teh geus henteu ngarenyed. Alah, teteh geus teu ngarenyed Ujang. Heuk syukur atuh kitu mah matakna naon ya. Kadieu ku bapak urang. Ayun-ayun. Orok dipangku ku Mang Dara mah geus kitu mah diayun-ayun.
Orok teh mani ngahenen geus kitu maker atuh sare mani ti beranaker. Kiwari mah kayaan teh geus tenang. Geus hanteu pika hariwangeun. Gesare itu budak teh jika nu tahun we di ayun-ayun ku bapana teh nyai. Udah budak gesare ayeuna mah nyai geus salamet. Materi balik we ieu teh. Nya mak, nuhun pisannya. Geus pamit mah atuh maindeung teh guragi we mulang deui balik ka imahna. Sedengkeun Ari Biru Kemini oge sarua ngagoler we sare sagigireun nu jadi anakna. Sedengkeun Ari Mang Darma mah ngadoan ngaulang we ditepas mikiran kajadian anu geus karandapan. Bener-bener aheng ya. Ieu kejadian teh di luar akal. Anak kitu mah anak aing teh lain anak biasa ya. Nya, da buku sasati parajian ku gulurug, tapi mudah-mudahan we moal jadi matak, moal jadi mamala pikeun balarea. Bet aya we. Rajeun buka budak kakolotnakeun. Tapi mani aneh geningan. Tapi ketang cek si maparaji ge. Sagala oge geus kersana nu makawasa. Meureut ieu teh bagian tina tanda-tanda keagungan pangeran. Nuhun Gusti, pun anak teh ditampi hiji amanah anu kedah dijagi. Mugi awe pun anak teh janten budak anu soleh. Tiasa manfaat ka sasama. Henteu janten mamala ka balarea lah. Abdi oge yakin pun anak teh mangrupikeun anugerah. Kitu cenah ceuk Mang Darma kiwari mahan teu dipikiran. Henteu sieun itu jeung ieu tapi yakin kana katangtosan ti pangeran eta budak teh mangrupakeun amanah. Jeung deui yakin bakal jadi anugerah anu ngadatangkeun kahadean. Caturkeun ayeuna mah isukna ka imah teh loba rabul anu daratang, loba anu ngarongok jeung deui hayang buktikeun lantaran panasaran da eta atuh menang beja ti mabaraji. Lamun cenah anakna Biru Kemini jeung Mang Darma teh lahirna teh henteu wajar, malahan mah disebutkeun di parajian ku gulurug sagala rupa. Ieu teh hayang ngabuktikeun. Nah bener ujang. Teu nyaeta orok teh lahirna cenah di barajian ku gulurug. Cek balambe panasaran dumanya ka Mang Darma. Nya kitu teh apuku ge aheng kita balambe. Wengi tadi mah aya kajadian anu teh kahartos, memeh nyusulan maineung. Pun anak teh parantos gebro we kitu tah. Sumuhun di barajian ku gulurug da kawiri-wiri aya gulurug atuh. Malahan mah aya gelap anu tetorolongan di bumi. Bari jeung lebat kana patuangan. Pun bojo artos kitu jelegur dewe gulurug teh bareng jeung ngagebrona pun anak malihan tos tina kayaan salamet. Amwing kitu kutande. Nya atuh aneh ari kitu mah nya. Kakareun teuing aya kajadian nu sarupa kieu. Cikan palabe teh hayang ningali. Mana si ujangna? Mangga we dari aya di kamar tuh ngagoler palabe. Bilih panasaran mah muhun bilih hoyong ningal pun anak. Koroyong atuh palabe teh mariksa we ka jero kamar teh telah bener budak teh ngagoler we. Anteng henteu ceurik sedengkeun Ari Biru Kemini mah bieu teh keur kajaman. Palabe basa merhatikeun eta orok. Mani ditelak tahlak atuh. Hayang sidik, hayang beuti jelas. Nah bener cenah eta orok teh di parajian ku gulurug geus ngaranapan kajadian anu aeng. Nyeh budak teh seuri ka palabe bugu we atuh palabe teh mani kaget teh gening. Najan budak kekal umur sapoe tapi geus kawas anu geus awas jeung hideng. Ai gening ye orok teh kawas nu geus awas ka aing. Nya aneh kaya kieu mah. Hei, ujang. Ya abah ye. Kekok. Cik palabe hari teh ngaheureuyan eta orok. Balengeh eta orok teh ngabalengeh bari jeung roroesan. Kep leungeun orok teh dicekel ku palabe. Kabeneran anu dicekel teh leungeun katuhuna. Nah atuh ari gurubug palabe teh ngagurubug. Tarasa leungeunna teh maning ngaranyad. Aloh. Mang Darma ge tuh mani kaget lajoy gura-giru asup ka jero kamar. Aya naon palabe? Alah, ieu ngerenyod.
Jilengan ngerenyet bieu teh nya kaleungeun orok. Aneh leungeun katuhuna teh. Dicabak teh maning ngerenyet. Maning ngajeng hakana kelek. Nah tuh ari Ujang bet heureuy ka palabe teh kaing kitu. Ih teh kaing heureuy ah. Kapan kamari mah dicekal ge teh naon Jang? Cik Mang Darma bari gep kana leungeun katuhu eta orok. Teh dicekel ku Mang Darma henteu naon-naon. Atuh palabe ge jadi kaget nah cenah dicekel ku manehanana maning ngarenyet. Ai aneh atuh. Da tadi mah maning ngarenyet. Moal kitu eta orok teh heureuy ka kuring Ujang. Sumuhun palabe jika nama heureuy sok we cobi deui ku palabe ayeuna mah. Cagap da moal naon sok. Cik Mang Darma bari ngasongkeun leungeun orok gep atuh palabe teh dicekel ada penasaran. Tet lagi warimahan teu ngarenyet. Nyeh atuh eta orok teh seuri. Hai geuning enyahan teu ngarenyet. Anak itu mah ye si Ujang teh ngaheureuyan ka Abah. Ulah heureuy ieu teh palabe Ujang. Teteh lah geuning si Ujang teh boga kaistimewaan. Mudah-mudahan Ujang jadi anak anu soleh doakeun ku abahnya. Nyeh deui we budak teh seuri ka palabe kawas anu ngarti kana caritaan palabe. Geus ngabuktikeun mah atuh palabe teh langsung we kaluar ti jero kamar. Bajuwe ublak ngobrol jeung Mang Darma. Nya ieu kajadian aheng Ujang. Bapak percaya ayeuna mah. Nya eta budak teh di parajian guguludug mana kitu oge. Lantaran jelas eta leungeun katuhuna teh nyedam kakuatan gelap maning ngarenyet. Keur anteng ngobrol burudul atuh urang lembur anu sejena. Malahan mah Pak RT jeung baturna oge hayang nyaho. Namana cenah anakna Mang Darma anu aneh teh. Nah bener di parajian kuguludug. Basa ngadenge tina lalakonna. Puguh we atuh manikat haji. Jeung deui basa palabe nyaritakeun. Lamun eta budak teh memang boga kaanehan. Da eta bieu cenah kungsi ngaheureuyan. Barang dicagap leungeun katuhuna teh nepikeun kang ngarenyet. Yakin anak itu mah eta budak teh geus di parajian kuguludug. Aya kakuatan gelap anu sumanding dina awakna. Eueuh kitu ku tante palabe. Alah janten panasaran abi yeuh. Cobi hayang ngaraga panangana. Jang. Cek Pak RT panasaran. Hayang ngabuktikeun kana caritaan palabe. Ih nya haji ge ka itu ka jero. Ji kujang cenah ieu. Si RT hayang ngabuktikeun. Ngan kade ulah reuas lamun ngarenyet. Nya Jang. Cing bapak hayang ngabuktikeun yeuh. Mangga we kalabat. Cobi we raga panangan katuhuna geura. Cek Mang Darma nitah Pak RT asup we ka jero kamar. Basa eta Pak RT asup ka jero kamar. Nyeh eta orok teh seuri geus kitu maroesan. Laju atuh leungeunna teh dicabak ku eta Pak RT. Nah atuh dikurubug Pak RT kang gurubug. Bari walah-wah weuh reuas. Bari gura-giru kaluar ti jero kamar. Alah geuning nya budak teh anehnya. Leungeun katuhuna eta mending ngarenyet kitu dicekel teh. Ih ari maneh atuh RT. Nah buat teu percaya. Jayeuna meureun geus kabuktian. Nya palabe. Aneh ta budak teh geuning-nya. Ngeunaan eta budak Mang Darma jeung buruk mini teh atuh mani ear. Jadi ku cerut ka mana mendi. Malahan manggeus tepi ka lembur sejen teu saeutik. Ti lembur sejen ge anu hayang nempo eta orok anakna Biruk Mini jeung Mang Darma. Kitu kayaan sabada eta si jabang bayi medal ka alam babanangan. Mitra waktos na parantos teu nyekapannya. Sagala urang tuna jajara carita anak guludug dugi ka dieu. Urang teraskeun dina sari anu salajengna. Manganuhunkeun dina sadaya paratosanana puntenna tina sadaya kakirangannya. Mang saheulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak